Soundbox. Kita dah soundbox. Dia ujang ngomongnya. Ya. Oh. Ya, kedek ya. Ya arek masalah bola ya. Oh. Hah? Oh. Anu ujang dekat heula arek ka sawah heula. Ada sawah. Oh, arek nempok pare. Oh. Emang geus nyawa gitu. Oh, nya keur maju nyawa. Enak ka ditu kan ka daerah itu ke Balajir wae. Ada ke bola sawah dah. Nah, ya. Oh, tur aing ge ieu boga cerita tuh di rokrek. Tah, ayeuna mah main bola mah di lapangan ya. Sok ayo ka lapangan we ka ditu ya. Oke. Ayeuna uing mah ka sawah heula nya. Sok ongkong we nya. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, nya yo. Nya aja bola teh cenah. Oh, bener emang di TV ayana. Cenah teh cek budak teh lain-lain dinu toh kurang salahan berarti di TV. Oh. Iya, ai juga anak tuh lah mencabok wae atuh kamu nah nya anak-anak sorangan. Ayo anak nu kan kudu papa. Ai anak karunya kan papa, bapak karunya ka anak. Ulah mencabok wae atuh. Godong heula ieu masalahna naon sih? Ya, ieu masalah bola. Setonbok malah bolana di TV. Ya kunaon ka anak-anak dicabokan. Emang anak saya dicabokan. Imane teh ngadenge itu tadi. Ya karunya atuh lah mencabok wae atuh ka anak teh. Bener-bener aing boga ada ke aki-aki ieu mah. Udah dong ini 3 teh lumayan main teh amun sok mere kopi teh kurang tuh teu ngadenge. Yo, main bola di lapang, lain budak dicabok. Wah, beta enak mah ngomong jeung mah nyambung-nyambung ini urang ka ditu Ayo ngilu-ngilu ka ditu. Urang ka lapang lalajo bola. Kalapang lalajo bola. Oh, kalapang laju bola. Oh, tuh di bool ya. Asup kan teh. Ayo, lanjut. Aku lain kadenge. Oh iya. Oh, itu urang. Barang bener lajona. Oh, barang mesti tinggalin tiket. Buru,